warahmatullahi wabarakatuh. Cawerang tos taruang teu acan. Teu acan teu gaduh beas. Salah dina tuh tanggung jawabnya punya. Mudah-mudahan nu ngajawab salam sim abdi sing masuk surga. Nu teu ngajawab salam sim abdi mudah-mudahan uih na sing nincak ti koto. Mending asup surga mending nincak ti koto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li albabil hijab. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Amma hatu syatin wa tafsirin wa tawkidin mutazawinin bima'na syatin tahtaju ilal jawab. Al-jawabu makunatun bilfa. Wa kama qala sa'imriti fi kitabi amaliyata wal yabdalim bilfa jawabin lawaqa ba'dal adati maudi asyaltin tanah. Wa kama qala Profesor Dr. Andas Ibnu Malik fi kitab Hulasa amma kamahma yakum min syai' wafa litilwiha wujuban ulifa fa'la wafaqani Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayah. Wa kama qala Abu Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Fabshir fa innal malaikata tabsutulaka ajnahataha ijama saita wa hitanil bahri tastaghfir laka. Wa qala Nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa kama qala ulama rabbi sahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zubna rahman nabiyyin wa hibdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sabadana isim abdi nyanggakeun loba kaislaman ku ngaelokeun tahiyatul Islam. Langkung ti payung ti Fatihah sim abdi nyuhunkeun ngebunuh laksana ketika bingahan. Hakiki ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Mutasifun bi kulli kamal. Munazzahun an kulli nafsin wa ma khatara bidban. Majadina kajungjunan ulang besar Nabi Muhammad sallallahu salawat beserta salam aimakunatan bita'lim kita limpahkan kepada paduka alam, pendiri keadilan, pendobrak kebatilan, wastana
wa habibana wa nabiyana, king of the king, best of the best, sahibul maqam minal masyriq ilal maghrib, nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abah, enggak itu anak berkah selamat jalan Abah. Puji anu jadi panghias ati urang sanggakeun ka Allah Rabbul Izzati. Anu parantos masihan rezeki ka bala insani anu disaksikan langit jeung bumi. Pemuda, aya pemuda. Pemudi, dibu, aki-aki, nini, aya, dimana nini nak, tong diharap, bau jengkol nini mah. Kabehanana bakal mati kecuali zat Allah yang maha suci. Puja anu jadi panghias saga urang sanggakeun ka Allah azza wa jalla. Anu bakal nyiksa ka jalma-jalma sok berbuat dosa waktu di alam. Mudah-mudahan dihampura dosa. Gopur anu jadi bantah pagul urang sanggakeun ka Allah anu maha luhur. Anu bakal nyiksa ka jalma-jalma di kubur jalma anu sok kalalaupur. Nauzubillah summa nauzubillahi min. Ciri wanci nu mustahil dengan bangsa nu utami ulang mantap kudu hati-hati ibadah mesti kubati nyawa bakalan dituntut ku Gusti. Beres wae tutup gapun iti rapi seri asah seri asuh seri asih. Ulang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ulang sadayana masih aya dina magfirahna Allah Subhanahu wa taala. Hadatil kiram anu kusim abdi dipika hormat, ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemudina, segenap panitia nyata ieu di kampung Pasir Kucir. Mudah-mudahan ieu segenap panitia Allah Subhanahu wa taala mapalinan kaberkahan, mapalinan milik rezeki anu seueur, masih dibalas berlipat-lipat balasan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wabil khusus sahibul bait, sahibul wilayah anu kusim abdi dipika hormat nyatane Kang Dayat. Mudah-mudahan mantena masing diapin dijalin dirasa dina sagala panca bahyana Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus para alimil ulama, para kiai, para hujat, para tokoh masyarakat anu terbiasa disebatan asma satu persatu nak mung hanteu ngirangan nasib abdi kamaran tenanana. Amin. Wabil khusus pengatur waktu pemindah acara garis miring MC ngaranna, mudah-mudahan anu parantos masihan waktos kasim abdi mantena sing ditambih-tambih ilmu anu manfaat, sing ditambih-tambih milik rizkina, ninggang kana mangsa judo kana waktu maut kana masing dimautkeun husnul khotimah. Kepada aparat pemerintahan baik RT maupun RW hatayas udah ilal Bapak Lurah di mana mantena sadayana telah merestui kepada kita semua untuk mengadakan ta'zim takrim karena dilahirkan junjungan orang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang maha penyayang. Bu, iya abdi ceramahna tatih apa calik? Sok yang kompak tatih apa calik? Ibu lamun ku bapak sok ditatihkeun apa dicalikeun?
Nih cicing euy. Eta nurun masa dikumahakeun. Oh digolekeun. Allah yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak pernah terbilang, dan Allah yang Maha Pengasih, yang kasihnya tak pernah pulih kasih. Tidak ada kata-kata yang paling indah, tidak ada kata-kata yang paling sejuk dalam hati, bahkan tidak ada kata-kata yang paling bermanfaat melainkan kita memuji syukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Buaya belah mana buaya di dieu? Di Cidanai. Bu, ibu ataupun bapak osok telah mensyukuri nikmat Allah. Hah? Nu osok-osok ditala-tala lolobana. Kadang eling, kadang lolobana. Saha nu teh eling? Teu anu teu beun. Bu, lamun orang arek mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, jangan berbicara tentang dunia, jangan berbicara tentang banda, mobil mewah, rumah megah, tapi ingat yang perlu disyukuri oleh kita semua dina awak urang heula. Betul? Eta nu perlu disyukuri mah. Mana contohnya? Allah telah menciptakan rambut dari kepala, Allah telah menciptakan kedua kelopak mata, Allah telah menciptakan kedua telinga, Allah telah menciptakan satu hidung, Allah telah menciptakan satu mulut, Allah telah menciptakan kedua tangan, dan Allah telah menciptakan kedua kaki. Itu yang paling disyukuri atas nikmat Allah yang diberikan kita. Betul? Seandainya Allah tidak menciptakan rambut dari kepala, seandainya Allah tidak menciptakan kedua kelopak mata, seandainya Allah tidak menciptakan kedua telinga, seandainya Allah tidak menciptakan satu hidung, seandainya Allah tidak menciptakan satu mulut, seandainya Allah tidak menciptakan kedua tangan, seandainya Allah tidak menciptakan kedua kaki, bayangkan Pak, bayangkan. Bu, iya orang buka heula contoh. Kumaha lamun ibu atau bapak diciptakan ku Allah ceuli aya dina bujur. So, ayeuna naik telepon kumaha coba? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitu mantap Allah maaf. Seandainya Allah nyiptakeun mata dina curug, genah bagi bapak-bapak lewat kacai nangke leungeunna kieu pake ngintip. Bener teu? Teu benerna kumaha eta si curug pake nyoel sambel. Mantap Allah maaf. Kumaha lamun Allah nyiptakeun irung ngalihna ka luhur. Are kumaha coba? Unggal poe make payung. HS kudu ditutupan, geus aya naon? Geus aya cak-cak. Hah? Mantap Allah maaf. Hadir. Begitupun orang harus mensyukuri karena nikmat Allah Subhanahu itu yang paling inti. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah orang sadaya tiasa ngayung mungkurung bongkot ngayok hekbak mayapak tu dihalcing ngegeyek tu digigit si juligin tu ditukang si juliklan. Mudah-mudahan orang sadaya ngayung dihapla mubarokah ieu
sejak ta'zim takrim wa mahabbatan kadunggunan ulang besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepang sejak heula yos moal ama moal ijit jawab atuh sintari moal mere duit beda aing mah geus dibere ieu aing geus dibere mah kenah aing satengah jam oge balik we lamun can dibere mah ngadedeg gule hayu bohong panitia tong dianggap banyol berarti bener gitunya sakalian jeung busna Pak mobil aya di luhur ya punten beda na kiai jeung kulit lain ngagulkeun kiai beda na kiai jeung nuku Pak lamun bapak melak jauh berapa bulan setahun sata melak pare 4 bulan di lugu gitu oke lamun alus lamun teku sama ku liit atau ku tapi kiai setengah jam beas misalnya kalau di luhur jauh eta pasti di bahanan beda na kiai jeung nu kulit mending keneh mana kiai tapi tegituan Allah subhanahu wa ta'ala masihan rizki ka masing-masing jami geus aya aturan nah ieu memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 2023 Muhammad M 1445 Hijriah. Mari kita tingkatkan akhlakul karimah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mushola Al-Barokah. Kos sekolah TK ieu maca kitu teh. Bu, gimana caranya meningkatkan akhlakul karimah? Kumaha caranya supaya meningkat akhlak urang seperti akhlakna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bu, ibu bisa meningkat? Ibu bisa meningkat? Insya Allah. Sebab meningkatkan akhlakul karimah itu sebagian sifat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, siap meningkatkan akhlak? Siap. Di dia mah siap. Punten Pak, jangan coba-coba berani jahat kepada perempuan. Betul? Jangan coba-coba mensakiti seorang perempuan. Betul? Jangan coba-coba menangisi seorang perempuan. Betul? Kenapa? Karena sebagai laki-laki, jangankan pejabat, pemimpin, penguasa, presiden, ulama, kiai, itu semua dari lahirnya yang dilahirkan oleh seorang perempuan. Betul Ibu? Betul? Makanya surga aya dina telapak kaki. Betul? Ibu cenah mending aku aya kana surga mah mending Bu, tugas ibu ngan dua, hiji ngabedak, dua ngadangkap. Pandeun heulana. Hiji ngabedak, kadua ngadang. Betul Pak? Naon sababna eta tugas ibu anu dua kudu dilaksanakeun. Ieu suami loba nu nyeleweng karena ibu mengodah. Loba suami anu berpoligami karena ibu mengabedah. Benar teh? Heeh atuh pan Pak. Bedak kosong. Lipen kok, hasilin kok,
Hasrin kok kalau kumaha di bedak atau nges Noel eta tah lamun ajang lipan mah Noel naon Noel talasi lipankeun kana ieu wah gitu talasi cenah aya talasi cek lugot aya talasi cek istilah aya talasi cek lugot anu sok dipake nyamel nya tapi anu talasi ibu mah eta ajang betul betul tapi ingat ibu ulah wakabunga memang surga aya dina telapak kaki ibu tapi ibu sebagai perempuan harus nurut kaca roket lamun tenut ibu kaca roket pintu surga disugan pintu surga disegel na'udzubillah summa na'udzubillah min jali bu lamun orang nurut kasalaki jaminan surga hayang surga hayang bu lamun isuk-isuk bapak nak sok disuguhan kopi atau udut ieu mangan udut kopi cek istri kieu pak kali-kali atuh isuk teh ulah ngudut wae ulah ngopi wae kali-kali atuh cai jam-jam isuk teh warna isuk teh buah apel ataupun samangka insyaallah sehat betul si bapak ngalakah molototan ka ibu ngalakah molototan siang ngajedog we atuh kumaha aing we eta lilakula si ibuna jadi begang bu punten kanu begang eta sok dipolototan ku saha loba nu begang di dieu loba nu begang eta korban polototan korban polot ieu teh awak teh ngan begeng wae cek si ibu teh tapi lieu teu ieu mah hayang da teu ieu mah dipariksa ka dokter ternyata eueuh panyakitan dibawa ka bidan panyakitan cek si ibu ieu mah panasaran aing kudu dibawa ka UGD di USG si ibu teh pak ieu teh abdi teh ngan begang wae padahal makan cukup ku suami ada dibahagiakeun ieu teh ieu nu sabenerna hoyong pang USG-keun barang di USG hidinya ternyata aya bapak keur molototan ibu eta keur molototan kasih ibu teh mantak begang ge ayo teureun mantak ulang tingkatkeun akhlakul karimah kumaha cara bapak jeung ibu hayang asup ka surga jeung tadi ibu mah nurut teh ka salaki siap nurut tapi ingat lamun nitah kudu kanu kabener betul alhamdulillah sebab ayah ibu anu nyilakakeun ayah bapak anu nyilakakeun lamun bapak nyilakakeun kana seorang ibu sok dititah salat ke bapak jawab bu jawab sok dititah ngaji tara ibu sok dititah maca sholawat tara ibu ulah sieun dina kehalusan mah sebab ieu ningkatkeun akhlakul karimah supaya ulang hayang menang syafaatna ti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, ibu boga budak boga putra disakolakeun atau dimasantrenkeun bu
iya budak puntennya bisa ngasupkeun kana surga, bisa ngasupkeun kana neraka. Ya. Kumaha tergantung didikan orang sadaya, tergantung didikan orang tuana. Lamun budak teu dididik dina kealusan, lamun budak teu dididik dina ilmu agama, lamun budak teu dididik dina pesantren, maaf, lamun aya pertanyaan di akhirat tong nyalah-nyalahkeun teuing budak. Bener. Naon sabab? Sebab di akhirat ya, suatu saat di akhirat ibu misalkan jeung bapak masuk surga, ibu masuk, cek anak-anak kieu, hai malaikat, kunaon ibu anjeun, ibu kaula jeung bapak kaula aya dina surga, sedengkeun kaula asup kana neraka. Hei, anjeun ke di alam dunia tara salat, anjeun ke di alam dunia tara ngaji, anjeun ke di alam dunia tara sedekah, anjeun ke di alam dunia tara sholawatan. Maaf malaikat, ulah nyalah-nyalahkeun teuing kaula, sebab kaula ke di alam dunia ku inung kaula, ku bapa kaula teu dididik kana ilmu, teu dididik kana ilmu agama, teu diasupkeun kana pesantren, tapi kaula diantok. Wayahna malaikat, ibu jeung bapa kaula batok asupkeun babarengan kaula kana neraka. Nauzubillah, summa nauzubillah min jadi. Betul. Betul. Mata kurang sing bisa ngadidikan jadi anak. Aya deui anak anu bisa nyalametkeun kana akhirat. Jauh kana siksaan Allah Subhanahu wa taala. Mana contohna? Pak, nalika urang teu bisa maca kitab, teu bisa maca Al-Qur'an, teu bisa dina ilmu agama, wayahna budak dijeukeun. Budak dijeuh ka mana? Ka pasantren. Minimal budak bisa maca Yasin, minimal budak bisa maca Al-Quran, minimal budak ngayung jeung kiai, minimal budak ngayung jeung ulama. Bu, siap? Siap? Naon sabab? Sanajan ibu lain ulama, sanajan ibu lain ustazah, sanajan ibu lain ahli ibadah, tapi anu jadi anak bisa baca Al-Quran, bisa maca sholawat, sok getol sodakohna, insya Allah bisa nyelamatkan. Naon sabab? Itulah jasa-jasana seorang ibu dan bapak. Alhamdulillah. Maka tingkatkan akhlakul kalimah anu alus. Jika yang kedua nak tingkatkan cinta urang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, ibu terang cinta terang cinta. Nini ayah nini cinta masihkan ayah. Pak, cinta masihkan ayah. Cinta terbagi karena dua bagian. Ya. Ayat cinta cek lugot, ayat cinta cek istilah. Hiji cinta cek lugot, dua cinta cek istilah. Mana cinta cek lugot? Bro, antara kau dan aku. Betul? Antara kita dan yang aku. Itu sesama cinta nak makhluk makhluk. Makhluk nak anu mana? Anu biasa. Hei, cinta nak cek lugot mah loba ngamadeukeun. Betul? Loba ngamadeukeun. Naon sababna? Sebab belum masuk kana nikah. Loba pandu nu bobogohan loba.
loba anu bobogohan loba anak ibu sok dibawa. Nah, jawab. Dibawa ka mana heula? Cinta cek lugot itu membuat kita sengsara. Naon sababna teu saeutik. Loba jelema anu hamil teu puguh akibat cinta. Jangan menangis karena cinta. Menangislah karena dosa. Kalau menangis karena cinta akan membuat kita sengsara. Tapi kalau menangis karena dosa akan membuat kita bahagia. Betul? Betul? Itulah cinta cek lugot. Kumaha cinta cek istilah? Ayeuna cinta cek istilah, yaitu kita meningkatkan cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi arek tingkatkeun. Mudah-mudahan urang ngayuna tina ieu tempat masih aya sapatna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh mungkinkah diri ini dapat bertemu Nabi di surga nanti, menjadi umat Nabi yang disayangi, diakui dan dicintai. Juga mustahil bagiku menggapai ridha ilahi tanpamu Nabi. Engkau panutan kami, Engkau Muhammad ya Rasulullah ya Habibi. Salat aku juga kena tidak takwa kepada Allah yang Maha Kuasa. Binahan teh itu tadi bantana 5 juta. Teuing di dieu mah bae duit. Sakitu we meureunna. Cinta ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah urang meunang syafaatna. Betul? Betul. Bu, hayang teu diingat-ingat kanjeng Nabi. Hayang teu diingat-ingat kanjeng Nabi, Bu. Hayang teu meunang syafaatna kanjeng Nabi. Mapai jalan satapak ngajuk-juk ka hiji lembur, teu kada sacapeuna sebab abdi naik mobil. Mapai jalan satapak ngajuk-juk ka hiji lembur, teu kada sacapeuna sebab goyang tolaba'in. Naik motor. Teu naik motor. Guru na Imam Syibaweh terang eta Pak Imam Syibaweh hiji ulama, hiji kiai, hiji syekh anu kacedah hebatna kana ilmu nahwu, anu kacedah hebatna kana ilmu sorok, anu kacedah hebatna di bidang ilmu. Sehingga bu urang carita heula ieu, sehingga eta Imam Syibaweh teh nalika pupus terang pupus maut ngaranna barang eta diasupkeun ka jero kubur. Imam Syibaweh cek malaikat ieu. Imam Syibaweh man rabbuka. Imam Syibaweh wawanianan ka aing nanya man rabbuka euy. Kak kedeung ya kedeung. Eta mana manaon? Heuh. Wawanianan eta.
Man eta kalimah fiil, kalimah isim, kalimah huruf. Cek malaikat, cek saha, cek Imam Syibawi. Cek malaikat aing pusing. Aing kieu cara nama, aing kudu balikan deula ka Allah. Unjukkan ke Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, eta hiji jalmi nalika ditanya man buka malakeun malik nanya ka kaula. Ngelaka nama naon gen urang tinggali heula cek Allah Subhanahu asup kana surga ku amal urang mah jauh Pak. Jauh teh. Naon sababna? Urang mah ngaji embung, salat embung, sedekah shalawat maca Al-Qur'an asup moal nu kana surga. Nu kitu ngaranna kadar. Kumaha carana urang hayang asup kana surga? Cacak mutara ibadah. Nusuk ibadah ke belum tentu. Ibadah nanu kumaha? Loba. Sebab Abu Muhammad mengatakan di dalam kitabnya, layad hulu ahada minkum amaluhul jannata wala yujairuhu minan nari wala an adhula bi amali illa bi rahmatillahi ta'ala. Moal ngasupkeun kaula ka hiji jalma ku amal. Benar. Moal ngasupkeun ka hiji jalma di antara aranjeun kabeh ku amalna. Tong dimakan potong. Wala yujairuhu minan nari jeung kaula moal ngaluarkeun tina neraka jahanam. Walaan adhula jeung kaula ieu ngalang kitab, jeung kaula anu nukil kitab, jeung kaula anu nukilkeun kana ieu kitab bi amali ku amal kaula mah moal asup sakitu pangkat ulama, sakitu pangkat kiai, sakitu pangkat ustaz, sakitu pangkat para habaib. Moal bisa asup ka surga ku amal kaula. Sakitu cek pangkatku illa bi rahmatillahi ta'ala angin ku rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul tak? Mudah-mudahan urang sadayana dina ieu tempat masih menang rahmatna Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, ulama sok ngaji, ulama sok baca Al-Quran, sakitu hayang asup ka surga komo urang atuh Bu jang jauheun mantak urang sing getol ibadah ka Allah Subhanahu, sing getol sok jangan kau bilang pemuda kuat, jangan mentang-mentang badan sehat, bila kau sering tinggalkan sholat itu dosa. Bila dirimu cinta sholawat, bila dirimu rindu Muhammad, itu baru pemuda yang hebat. Masya Allah, Masya Allah. Kena hente deh. Nyanyi hese, sholawat hese, sakali di kini ku telah kembali ke panggung lagi, setelah lama kita tak jumpa. Oh tiada terkira itu segala-galanya. Ulah melelai besi mualati beret. Nah nage kigo
Tigol loma insyaallah sholawat sholawat lagamkeun sholawat nyanyi ulah lampung atuh dangdut lagu India bedakeun lagu India हमको हमी से छुड़ाओ दिल में कहीं तुम छुपाओ jangan kau sakiti aku dengan cintamu yang palsu wahai janda yang memakai kerudung hijau jangan kau sakiti aku genahnya tapi si Aik manggil nyanyi kan di dia we di bawah kudu dia mah insya ampunannya iya mah kembali ke lab tuh tadi kumaha cenah punten ieu teh cai herang apa cai murni biasana ari wong ieu teh sok naon cenah apa oh nenen ibu pak lamun ku ibu sok tipeting diasongkeun cai herang apa cai susu tipeting sok diasongkeun susu apa cai herang jawab pak ulah bohong kunaon abdi diasongan ci herang atuh jadi mas A ya bacaan dibuka di ieu teh euy alhamdulillah ceherang kada luasa jeung tadi nepi ka mana tadi ti ka mana hah udin teh udin mati heula hayang menang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kudu sing loba maca sok jaga 5 waktu semuanya cepat berlalu juhur asal maghrib atas sok sing getol ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala tong kaarwi bu sate acan ditutup doa mah naon sababna ai tulangna ditutungguan ai sungsungna ditinggalkeun meuning kana tungguan sungsungna anu ngeunahna usikum hadamallahu wa iyyakum ajmain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.